di akhir zaman baru dah jin ke baru hutang kabeh. Masya Allah, penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Maju jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atuh dakik maka ditu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakeun bulan eta hujan, hujan bae. Teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan, hujan. Teu diperkirakeun bakal hujan, henteu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus rada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecerk hujan
engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah, ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh usum hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gue. Naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya di udag-udag hutang. Mobil lagi ngeri di tad hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman barudak jing ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kere culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing teh lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh lah. Wih bari yang berani ayo aing teh lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu kajeut. Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Mun dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang ku aing dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah jadi neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak meuli maju makanya aing henteu. Teu ge pandai ngadengekeun.
pamimpin mana kemarin udah ngadengkeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Itu percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Jah, surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan gitu mah meujeuna. Pajar bae bener we sombong lah. Angkorak sia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman. Aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sama ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener can sahabat. Lima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. Aduh. Ya ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung wae. Aya rangda katabrak sepeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok gaji pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak Kangjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka nu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir je berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Baja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bu bagus amat. Bagus, saknya teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah.
Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral. Ya ini. Udikna gebelah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyahoeun. Maksudnya ditekan situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Urang lembur atau dibere bahasa kos gitu. Ternyata ndek inteleka. Ieu urang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Gua sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebal-kebal Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah lah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjengna nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Ih, berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Kedua yas'auna ila jahannam, lumpat. Yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyaluatan si ka jahanam. Horeng bener. Siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam. Nu tadi kadua pedagang ge horengana lalumpatan ka jahanam. Nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae. Yeuh. Ajeuna mah kabehan tah, bupati rada lega bae. Tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur rek sia ge sarua. Hayu atuh berjamaah lah. 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona kebaling ge bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di bojong ge sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setik-ketika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman ti mimiti segede cinggir datang ka segede awak. Minuman haram aya digelar. Di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plak, nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula kitu bebejakan nu sejen kula doang eta. Geus aya jumareuli. Roti, meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Wow, barulut tempat tadi di Abu Dhabi. Cek ulah teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli letik sagede korma segala naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seuri emang ngarti tah naon sih? Maksudna aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres.
haji carita kan hanya ngarokok kan tumuna ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di itu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge nanyakeun ka camat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit teu sia mah geus moal satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik ti nu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibarat geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masyaallah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal watanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita
nu hendak dipilih diangsongkeun 3 tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya 3 cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahli ilmi wal ikdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli ilmi wal ikdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu kos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh. Aya. Urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah deuk ka aing meureun, kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil kena ngengkeuy milih ka ditu dipaksa karena eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato rosy wal naon gara-gara dituna finar ceknya ya Rasul murtasi finar nung nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio nah cekal huluna heuy sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar
Allahu Akbar bayana naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hees tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hees tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka biwir kuburan pemajikan jeung anak datang ka biwir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke biwir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi, berarti kasifatanku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan, henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta nagara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero urang aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kanjeng Nabi nyarekeun nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni, henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab non paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam. Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing. Tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Nya khairul qurun qarni
terus mayali Ali. Nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka diacak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan, urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beunta saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri orang nu ngarunyaan ka diri orang, iwati diri orang batur mangan sakadar huhahe doang. Entak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, pohara. Emang kunaon mantak resep? Sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep biasa ke kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu soalnya mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa ka janama. Bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah. Dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ruasa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan, nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu lecek. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq wa jazaba Imam Ja'far Shadiq wujida bil Husain 33 dhanatan dan temuan kalawan Sayyidina Husain apa tetelulan 31 warbaun wa 30 darbatan dan babatan 30 pukulan. Talapulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh ya manhu ing Husain faqala maka ngucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labat innal ladzi qatala al Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sayyidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas wala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putranan ge Sa'id yarwi ku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam allazi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yatuhu Umar ibnu Sa'ad satuhna kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putranan ge Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusibaqatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Sayyidina Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuna Umar kana iku ana ya Umar iku al amira pemimpin alal khayal ing atase kuda iku mimpin ing atase jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabake Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sayyidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atase khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu ingata ayyuhaliyahu inganta anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai
Inza parabil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalaulan ngabunuh ya Umar ing Husain bagana pitil kal khair lan ana ikut tetep dalam mangkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetep saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman Bagana Sulaiman lana nasaba Sulaiman ibnu Kinna yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nun nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain sengit ambrang-ambrangan pinuh ku getih teh sengit ahli Allah maka kitu aya waliullah dibunuh di zaman Syedakok ngocor getihna teh ngalapad Allah we Allah masyarakat heran getih ngagambar sorangan Allah nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diisi ku Allah. Ieu urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji ngobrol nu penting sare biasa. Aju kok bisa gitu atau per detik alam nangis boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam tengah dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam Avanza atuh di bejaan heula nu mantak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dia alam malakut alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat saumaha malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat saeutik ketika cak urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacepan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nyaho
Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal, aya alam kamal. Sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana, kumaha, jamal kumaha, dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca. Maca jata ti Kangjeng Nabi. Subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarut teh pabrik. Jabarut. Alam jabarut teh tina jabar, alam pemaksaan Allah. Artina kumaha? Teu boga daya upaya, urang dipaksa ku Allah, lempang asa dipaksa ku Allah, diuk asa dipaksa ku Allah, nangtung asa dipaksa ku Allah, dahar asa dipaksa ku Allah. Atuh eueuh ikhtiar, geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta. Saha eta? Para kutubul aulia. Geus teu boga rasa diri nya mah, mentak leutik dunia ta. Hayang ka Mekah, Mekah dideketkeun, lengkah trek. Jabarut Allah. Jabar Allah kan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah dikeutkeun Mekah tek lengkah tek hayang balik deui cek cenah ka Cikupa di Cikupa didikeutkeun ka pasar hayang ka pasar iya di dinya tah loba rambutan Angge datang ka Cikupa, yang ka mana deui cek eta. Atuh abdi mah kumaha Gusti bae, kertek sia yang ka mana? Hayang ka Bali Gusti. Naon tuh ka Bali? Neuleun nu sataranjang. Ih, ai sia turun deui. Ka alam nasut deui. Atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti. Turun geus di alam Jabarut. Turun ke alam malakut, turun deh ke alam nas. Loba jasa malaika wali nu turun, turun lah. Turun bae teu mamrih, mentak sensitif kewalian. Bisa naik keur lempang, keur diuk, keur ngaji, keur ngobrol, keur sare, keur maca Quran, keur tafakur, angkat, cet. Kaget di alam eta. Tapi teh kabita deui turun deui. Tak istiqomah ya khairun min alfi kawab. Hese jasa. Sok bae aya santri ngajar ngaji ya, ngajar. Boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya eta. Boga kanikmatan kajen kuku mage. Isuk-isuk maca riyad. Derang sorogan, sorogan. Sorogan mah kos gitu, Pak. Itu pugu, mun kadang kubat terus ngaji tak naon teh sih. Kos kita mah ngajak teu artieun. Nikmat tah. Datang ke asar salat dan Allahu Akbar. Eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya. Naik derajat. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Salam. Boleh cicingan. Ieu kan negara urang. Tanggung jawabna kan urang. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian orang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kieu. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala. Allahu akbar. Mah sakadar masukan bae mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui griwel we 2 juta. Balik nyana. Gede oge nya. Ji giraha ka dieu deui nya. Mantep oge. Menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus. Rada hangat. Anu tadi natas dohor. Ila manala ila amilin wa rasul jang pre heula. Kamu 2 juta bawana ieu. Berangkat guys. Iya, peduli. Jadi orang teh kudu babarengan. Jadi orang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan.
Batu lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Saya gitu bah, kayak ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke ieu aya putaran ieu. Naon ngaranna? Itu kampanye. Geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus. Kayak dijemput geus pokona mah. Pokona geus kakitu bae geus sieun. Wow, naon ieu mah. Penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai. Geus pokona mah. Atuh mangga atuh. Dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslun tawi ikilai ku si pasol ale tetep kuari barang 2 juta jatuh. Paslun utawi ikilai cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teu karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos kararitu kabeh ge anu tadi anu lawalu muntazil bapak teh balaka eueuh tak kuari mah gandeng sia geus lah hafalkeun kos gitulah cak kiaina keneh gandeng cak kiaina terus ngajing soroganna ka ditu we geus teu daekeun wayat disata sarapan nu teh nu rahur bikin sakang hulu pae albawa nu gandeng istinaikeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat salat aja ku batu salat teruskannya ai mama ka mana rapat wih guru urang rapat budak aing getek gede kiai rapat getek geus aing masyaallah karim kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya kiai teh cak usadan tuh cek kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi. Dia ka sekupi. Masyaallah karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tah ieu keur carita alam. Keur carita alam tah. Jadi bisa bari dahar tapi zikir. Tapi ulah coba-coba. Ya teh mah lain hayalan. Lain hayalan ke. Dahar siapa majikan lo kak kok dahar sih gitu amat aing luarna dahar aing hati nama zikir pan gitu amat jore jaka deleuna sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok siapa majikan lo bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai baru ngaji ka Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahirieun mantap kudu aya guruna amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar cenah eta mah haji eta mah geus di kamar wae kunaon tuh lain jadi wali jadi kagrogol guruan awas sing ade besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lain kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tentrem kok ieu jadi edan ditanya menang guru ti mana menang ti mujarobat cenah aing budak jadi dukun kana ieu budak
ulahnya wirid-wirid dan nudina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Quran teh digurukeun mah bahaya komo norekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain gitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu sajen engke mah ahli tarekat teh telok maca kitab maca koran ya namang kena kieu terus telok maca kitab majalah pemembang sanu pingping na kadulu macana eta kos kieu mantep biasa kena ya eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu tarolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak si kade ulah ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadengi ngarenyed sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh urang gitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejat saeutik-eutik aja atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu masyaallah ta eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia oh iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq tak didele silsilahna ku Gus Dur coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah thariqah Utsmaniyah thariqah Tijaniyah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah di Ghair Mutabaroh. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Dah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi wujinan gitu naon ngawajir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 33 cacagan. Di awakna aya 33 luka. Masya Allah.
warbaun wasalasuna dorbatan 34 urut nenggelan. Ya Allah, dianiaya nyeri ente. Sina Husain karasa nyeri ente. Kanyahoan ente na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek saya. Ngeunaheun abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacat deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah ku asing ngeunah nikmat. Nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan kuari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti. Urang mah nu ngeunah teh cak letah. Eta sia dahar ngeunah wah opo. Mantap. Urang mah nu kitu ngeunah. Salat teh ngeunah, zikir teh ngeunah, maca Quran teh ngeunah, aya ngeunah kana sora. Lain eta. Tah dibalik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana. Nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tah etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah. Mentak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah. Eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guer mutabarah. Ki Muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot. Ki Muslim benda kerap nah wujudna wujud hisi. Eta teh bisa nurunkeun tah jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka Kiai Muslim benda kerep guer mutabarok. Naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot. Aya aturan-aturanana. Jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe. Kudu make mahar. Ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae. Ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya. Sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 kitu naon ceknya na atuh teh mah garong bae beureun kiai. Aduh aya nu nanya teh ka kula kiai anak teh tamat amil jadi tah mencit embe bener si eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat mencit embe deui heeh pan loba amat mencit eta naon mancuna oh ngancing teh kos kitu. Ngancing jadi lamun can dikancing eta teh pabelesat bae lamun geus kancing watu hebat mantap kancingna gede deui mun embena 5 kancingna gede berarti eta hutangna beuki gede engke eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna pokok jelema muriang aju naon kitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui. Tah hayang bakakak bae beureun ge kumaha sia bae eta mah atuh. Tah kolot bae lain. Geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah. Nah, waktu lapu. Perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidi Husain aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sayyidina Husain teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi cek Yahya wa kana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar nu mayahan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu wa qala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianau kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah. Berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang. Itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentarana. Wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad. Adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad.
saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad untuk non menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikan bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman nah ieulah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab